Ayo nama di Ahmad Beteng Sloba, viral lebih ke kepanginya Jung Jokowi, coba duit ya. Woi, Ijuk Kundani rek ke mana? Kenapa ngaganengkeun? Eta duit saha tah? Eta duit saha? Hei Jo, kana duit mah. Geus ah, di dieu mah taman urang mah. Nih Sayang, iya. Sayang, iya. Sayang, iya. Sayang, iya. Tapi dah gitu-gitu tinggal nilai si Abi asa karunya. Biar ya. Don, Ramadan. Apa dong? Di luar. Kopi. Minum, oi. Naguan. Lain, boy. Kamari, kurang panggil jeung si Abi. Kunaon udah itu, kunaonnya? Nyaeta urang kita apal buku. Enggak enak menang jadi gitu budak teh. Aduh, iya. Foto si Parel, kurang jadi ngapain kasih Parel aja nama. Coba lah mau di dia teh ku urang di dia na Pak Jokowi sebari nyanyi teh. Alah, sayang, iya. Aing mah. Kumanya kira kali tulai mah. Iya, sayang. Astagfirullahaladzim, ya budak kaganengkeun tua bangka ngaja dong. Mantap kali itu budak saya mana? Oh no. Iya. Sayang. Iya. Sayang. Iya. Ai maneh kunaon ngan hayuh ngaganengkeun. Ih, ngarasahkeun wae warga maneh mah. Ye, kunaon ai maneh? Tah mana? Ingat ya. Sayang. Iya. Sayang. Iya. Laporan. Aduh, sorry. Ngomong. Naon? Seperti kita kunaon ya. Naon teh? Aya gambar ada kitu budak teh. Maksudnya? Nyanyian sorangan wae tempat-tempat teh. Maksudnya nyanyi naon? Anu keur viral teh geuningan ayeuna kitu geuningan kumaha nyanyi teh kitu nyaho. Kira Enggak. kurang kayak gitu. Iraha mana ya kan apa mah? Selirau. Selirau selirau. Mau bener ini. Mah bener mah. Kudu laporan ke barudak. Dicager. Heeh bener. Mau bener Mah dicager. bener ki seragam. Udah ngambil. Masih kan capek lu pas. Heeh luas. Aduh. Boga babaturan hiji kitu. Aduh. Ya kurang main kopi yuk. Ayo bareng yuk. Nah, iya benar babaturan aja. Ting sahabat dan saha Karena segera urus eta urus ngaganengkeun warga geura. saha. Eta babaturan di dinya geus ada lang-lang. Ini bauna teh. Teuing mang kurang teh apal. Pokoknya emang borobor nya. Oh, teh kopi teh ngajuk lah. Sayang. Si Abid, no jadi gitu maneh. Aduh, aing mangorak keneh geus kitu maneh Abid. Tobat aing kalakuan si Abid lah. Siap kunaon bis. Baik tadi baru di mana nih? Sayang. Jodoh.
Sayang Boy. Iya. Sayang Iya. Sayang Kira-kira kamar. Ya, ini kan gitunya. Don. Oh, Don. Don. Oh, Don. Ih, kenapa sih dia? Campur si Odon. Ayo si Odon nak. Ya tak nya ka mana si Odonnya orang itu tujuan itu kan kita arek nang si Odon. Ka mananya? Ya berarti makanya ngebejaan. Bejaan naon? Si Apit kunaon jadi kitu. Heueuh urang di kamari si Apit teh kunaon jadi kitunya. Aduh. Kumaha aya nepi ubareunana. Parah makanya warga ge ngomong. Sarua kamari oge. Tetangga anu udah lebak ganeng ka urang ngomong lain. Aduh jadi merasakan gitu kata si Odon deui bukan mana tah urang aya nengok barengan aja urangnya alhamdulillah we kala urang melaporan ka Pak RT bener eta setuju urang mah eta mah ayo urang ka Pak RT lah heeh jangan dibaru lah ayo Si Apit teh yuk dikumahakeun si Apit sabaraha naon jadi kitu. ya eta teh kunaon teh gara-gara sok ngomongin HP gara artis teh nyanyi Aing masih Apit mah orang keneh budak teh jadi kitu. eta yang teh kan mana barudak areueuh di teh nyangan Nya aduh aing mah bisa pacar gitu lah. Eta teh kayak aya bisa batang. Sabar hasil ngomong kan biasa. Jangan ayo PT. lah iya pengen konon jangan jangan si Odon kemana di Kamar si bawa ku anjing di tangan. Nya tahu gitu. iya udah pengen jeung RT nyarekan urang buan sieun nyarekan urang nyarekan Maksudna RT nyarekan. gara-gara si Api kita kenaon itu tadi nanyakeun Api kenaon itu lulus pangan sorangan jadi suka dia jadi kayak itu barinya nyanyian deui anu sok dina ieu teh dina video aya nyanyi anu kudu viral ayeuna atuh makanya RT di urang teunan teh. Nah, RT nyarekan. Atuh bere we rokok sabatang. Eta ge kieu jeung si RT mah kamari teh urang waktu ke mau mangga. Bere sabatang gitu. Berarti serius merenya ya. serius tadi persiapan oge di jalan dicarekan kan eta ujung-ujungna pentar rokok sabatang Keun eta mah geus biasa si RT nya pentar rokok mah. Ayeuna mah kumaha carana si Apit eta kudu cakeun. Karunya Bang. lalu bawa ke mana sih ya laporan deui Aku di jamatan. Nah. Jangan si Odon nih. Kurang lapor ke RT. Ayo. Hah? ayo aya ngopi gula tadi Oke lah, kakek kagok gimana genting, es buku kita bebaturan, gampang. Sayang, iya. Sayang, iya. Pak RT, Pak RT itu mah, itu kayak PRT ngalapor, si Apit, cuma baru dapat nyanyi-nyanyian. Pan tadi kita ka makhluk dua aja beres ngomong peret si Apit kunaon jadi kitu buah diparap kumarane. Itu berarti Itu badan tuh, eta geus lila. Lila eta. Kumaha tuh PRT tulung mah aing PRT. separupa ieu aya laporan di ti warga di si Apit teh kitu cenah. Uruskeun lah we, PRT keur ngadatang heula ieu warga can beres ieu kagok. Tapi belum tentu PRT. Ke nyusul ka itu. Ke nyusul ka itulah. Nyusul ka itu nya. Heeh, ke itu. Aya meureun sapatang deui mah. Hasil tadi. ngomong ya ayo ngomong ah Dewa. Urangnya tidak mau sama lo, urang kakak kopi. Terus tadi kayak itu nanti dia masih habis, tuh nyusul we. Bukan main dia kayak kurang nyusul. Tuh nantinya. Oke si RT aja nyusul. Ya tuh nanti. Oh, nantinya. yuk semua ikut bergoyang sayang
Yuk, aneh keluhan yang akan nengkeun bikin resah warga wae. Aduh, ieu si Apit bener-bener ieu budak teh ieu mah ieu. Mau diobaran ieu mah si Apit mah. Dak. Kurang semole nama. Nyokot cai dulu. Yang kelakuan si Apit. Siap. Out. Oh, ay PRT nah orang di seblok. Wah, bisa kurang Apit. Wah, lah udah. Ieu PRT. Ieu si Boy. Si Mo. Wow, urang mah kabeh oge. Wow. Boy, edan. Kabur si Apit teh geuning kan? Aing mah kabur dah. Max ya RT, anjing. Padahal aing teh hayang siga si Parel, hayang terkenal, asup kana TV cara batur, aduh. Siapa udah si Apit teh dialog betul dialog. Sok ya tahu ya teh kapan teh sama berarti teh jaga nama ah. Aing mah. Oh di Banyur.